Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng betul caplok. Sareng abi tim kopi tubruk sapara kanca. Nu dina YouTube teh ningannya. Nepangkeun sareng abi sikit teh cunihin. Abi Bimel Gordak, Feni Iris, dari Cadel. Nyalahin motor gandeng. Tong hilapnya batas kangge channel kitu ye Sunda Kreator di kemarin. Like. Komen. Iya keren. Like. Kumabi Komen. share, Subscribe. subscribe gitu. Subscribe lah. Subscribe. Pokoknya channel kita Sunda Kreator, semua isi videonya Gokil. lain, Kocak abis. lain. Anjing banget. Cek mana Pan? Heeh. Neng. Jadi, teteh tadi kahiran ikan teh. Teuing atuh ngabaran si Denina. Dibandingkan eta di udag-udag si Ibi wae aing rek ngajualna ge bingung atuh. Atuh tong sina apaleun si Eulis mah. Kada kumaha da ngabagu wae di buruan. Kumaha jalanna tuh? Pan teteh teh kasiran ikan ka jelema ka cireun teh beungar nih. Heeh. Heeh, bae lah aya teteh daek ka kasiran teh. Heeh. Nya orang telepon nanya. Heeh, sok atuh telepon heula. Kumaha keputusan mah? Heeh. Ren. Ren. Ek nanyakan eta teh Ren. Boneka teh tuh. Da kudu parugu. Heeh, sakitu we gope. Kamari mah teh jadi teh ieu Ren aya halangan di jalan. Oh, ditransfer Ren. Atuh, ID transfer mah ku teteh anterkeun nya ka tonggonya janjian we. Heeh. Nah, tong di imah. Oh, teh nyaon si Bapak? Di tentak tanggana. Heeh. Sok atuh Ren. Sok ayeuna dianterkeun nya. Heeh. Sok. Diten si Reni ge moal susah teteh mah yuk. Ka si Reni. Kala ketan kamari ge. Tanya urang bunian deui mah teh kata buat si Ibi. Di bunian kumaha? Sok ngabagok di dinya tah. Ai bebe jalan kumaha? Cicing mah heula urang neangan heula kurungna. Da ieu tah. Mas Jan. Kunaon? Ku karung? Iya, lain ku sarung we. Paya buni we. Hah? Di kumaha di gusur di pangku. Cicing we lah. Boneka mah kumaha kami. Boneka si Reni. Ren, datang ya boneka. Itu teh kudu bisa menyampaikan maneh heuh. Kumaha? Sasapu gegero. Lain ya boneka eta mah. Babu. Cicing we lah kumaha urang euy. Yuk urang ini berat boneka teh. No. Berat ya guys. Iya we lah. Alah anjing. Berat ku dosa ieu mah. Mana? Naon eta bawa kitu?
masak atuh. Aya ngabagong. Mana na si Reni teh na janjian di dia di Ren. Ren. Ya, Ren, ni Lila. lila jadinya nu lila di kamari nungguan. Oh ya gangguan di jalana. Naon? Ngabagong. Di mana? Di buruan tadi di itu di lebak. Paingan. Ren. Mana tuh? Duitnya geus asup encan. Enggak 100.000. Heeh. Heeh. Tak Ren mana kana? Sa ieu teh kena hate berapa boneka kieu? Alus ya lucu. Cing tingali heula. So, aturan orang buka. Asa curiga ya setengah hate ya. Alus Ren ieu mah segala daek ya. Ren alus. Aing mah ciga meuli mending depain kieu mah. Aturan angame boneka santet depak. Pinguin. Mau jadi mau. Nah, itu bisa dah, guys. Ayah pangjan. Ya kok aya boneka pikeun ka Gusti jeung bantet kieu. Alus Ren. Wah, mau jadi urang mah bae balik dewe. Duitan si bapak deh. Bieu teh. Dah, guys di itu na ATM. Guys jadi eta mah pan jadi Ren. Ya, Wah, geus mau jadi urang mah. itu dah kumaha Ren? Dari sana. Ya bawa deui. Ren. Ren, Ya, Ren, ya. Wah, bisa Ren, nyawa wadah. kahayang teuing. Atuh Ren, bae we atuh. Da moal ngarugikeun di Aduh rugi meuli nu kieu aing mah. Sok balik saker balik. Moal. Ren, kan nanti bisa nyeuseut. Tahayang urang Bisa mah. nambah wadah. Baik paduli tahayang Aku urang jadi mah. pajangan we heuh. Tahayang. Balik sia balik. Kita balik. Balik. Urang mah tahayang. Bener. Bener sok balik. Nyahan. Heeh. Kan nang bisa nyeuseut Ren. Tahayang urang mah. Bisa nambah wadah Ren. Rugi meuli boneka bantet kieu. Awas ya Ren. Naon? Santet ku aing mah. Mung urang mah. Jadi santet ku aing mah tingalikeun sia Ren. Neng. Gitu, boneka santet teh. Si bantet teh mana ka mana? Gitu. Nya, balik bener euy. Nya. Bener balik Kaburnya. Kelak. Ayo duit kumahanya, aing masih dicarikan ku si bapak. Aku aing susul heula aku lebak Tuh, pan dijualan maka beli. Kopi Sunda Kencana. Arabica wet bean 100% kopi Indonesia. Kabeli emang kopi si jualan. Kota tangga bedak tuh kopi. Nah, Dei. Kopi. hasil yang mana? Pengajuarong sokan dia. Oh, Nek ninyo. Ya itulah. Simpan namanya. payu gede biar kan dalam sokan teh. 100.000. Teman pastinya ada ngerokok. Waduh nama can meuli. Nah, Pakai meuli kuota lah dia. tere mana geus balik deui. Neng. Aing mah naon? Naon ada mana datang. Nah balik deh. Galak si Reni mah. Acan kalalanyahan eta teh. Nah, siapa yang galak si Reni? Nah, aing balik di mana bieu? Pati si Neng. Jadi sih dijual. Jadi, mana ya nak? Ulang beak disentak sengol ku si Reni. Teka tarima apa kau nama? Hayana minta bagian anak. Karena tuh bodoh kitu. Atau tadi nah yang kuota. HP deui.
Da beak atuh duitna kita. Pakai naon? Pakai kopi. Cek teh euy ge tadi nama da si Rene mah embung lantaran si Rene mah teh sengor. Gasih kumaha da duitna beak atuh bae. Sugan teh bakal kapake apa teh kapake ningan. Da eta mun awakna juga boneka santet. Teluh can teh tadi nama si Rene teh. Heh, kumaha cenah? Mabur. Mang Pretnya ada sieun si eta mah galak-galak. Mampret si Rene teh tah. Teh. Loren. Ayangan gede. Nah, si boneka santet aya di dieu. Nah, jeung dibalikeun deui. Ieu. Eta duit kumaha? Si bapak ieu nanyakeun. Duitna. Eta Geus jadi. mau ada mah jadi. Eta duit. Dia cenah beli boneka juga boneka kita teh hayang teuing. Nek, Ren. Teh kabagean. Tekan ka dia gedek nagih. Kela. Pak. Kela ieu teu dilebak nagih heula. Heuh. Kela sakedeung. Heuh. Lain. Naon? Urut boneka. Ya umat si bapak tinggalin nanyakeun da duitna cenah ieu urang yang nginjem heula sudah teh bener we pas boneka ge najis teuing paduli. Ah mau jadi oge. Beak atuh Ren. Makan duit yang naon? Makanya kan beli mobil, sia kena bahan. Tang amat-amakan deh atuh pan anggap ya pang jadi YouTuber nu urang kamari lapor. Nu mana? Nu meuli motor teh ya lapor pan 250.000 eta teu nagih urang. Anggap ya tubuh plas. Heeh, nya. Rek beli mobil naon ayeuna? Cenah tadi nama rek beli mobil Xenia tadi nama. Gaya. Mandi ieu duitna, mada ke omah teh ayeuna. Birek meuli di mobil. Bedeg. Mobil naon? Boga duitna ge. Mun seandainya. Beli Ferrari, beli urang ge. Ferrari. Ai maneh? Carry book. Urang mah. Mun seandainya. Beli naon? Nah, neng iluan. Hayang. Tetek korong. Sa jauh-jauh tina mobil kana korong. Kapan kiri jeung korong alus dan di mana-mana ge nu pondok mah korong. Teu nyambungnya. Bae da sama Teu da alus teh eta oge. Alus. Alus. Ya, omah teh rek balik ayeuna mah sok kumaha atuh ayeuna kumaha ieu? Nah, tuh Ren. Geus jadi duit mah eta pan geus pang jadi di mana-mana Hai, jadi. kumaha deui rek tinggal boneka nya gedog di dieu geus urang geus teh hayang. Apa ditampik, kita balik. Ada najis atuh da teh hayang kanu kitu urang mah piraku aya boneka kitu. Atuh jadi pajangan-pajangan naon teh. Uruskan deh keduaan, da urang mah geus beak duit. Tanggeus bae ieu we lah piduiteun aya lu. Ya lumayan. Tah ieu tah hiji deui dah. Da bakal payu ieu mah bakal payu. Tanggeus we nya teh, da ieu mah geus ieu lah. Abi dak mulang nya. Milo naik. Mulang. Hayu Ren. Mulang. Ren, Iya boneka mau dibawa. Jadi siapa balik ke itu ah? Ren ngilu. apa urang kumaha be eueuh. Bisi. Tang amak-amakan atuh. Lain amak-amak pang kalakuan sama kitu wae. Aya batur dijual. Kela. Jadi apa wayang? Nya apa atuh? Sok aya nu kieu geranya wayang teh geura. Senut kalakuan teh kitu wae dianggerkeun sia mah. Wey. Umar kali katung. Tunggalah katung. Brr. We. Ngomong naon? Ya. Nya dihibur teh. Tadi lagi ulah amak-amakan orang mah. Alah.
tumbar kali katu. Tumbar kali satu. Tumbar kali satu. Si eta mah kitu wae kalakuan teh si